kumaha abah teh kumaha teh? Abah mau boga hutang. Heeh. Ku sia teh ditagih boga hutang ka warung. Naon make bayar ku pan ku abah teh dibayar ka warung. Nu make nagih deui ka abah ya teh. Berarti nganyuk deui meureunana. Nganyuk deui 2 kali. Manehana lain ke. Lain abah di tanah sakali 2 kali. Sakali. Ai ka uing kamari ngaharawas bisi hayang rokok banyak. Gus nyokot we ku warung. Sakali kakek ini tas nauke orang mah memang geus dibayar ku urang ka warung. Ayeuna kieu bae kieu. Daripada ngalobakeun bangkong, bayar ka warung, abah wayahan isukan digawe. Bayar geus eta duit aya tah. Eta bayar heula ka warung. Ngera ka warung Daripada ngera-ngera. Mana sagara-gara nama ada kitu. Makanya lakon ka uing. Geus kieu geus bayar ka warung, abah wayahna isukan gawe. Tuh mesin gawe di kakek lah. Gawe isukan. Eta bayarkeun ka warung era. Pagawean kakek di batur. Daripada era abah aya ka urang mending bayarkeun eta isukan nyelang. Geus cokot tah, geus cokot. Ya dibayarkeun. Geus beres. Bagus. Kadeun. Pokona ieu 5 poeun gawe abah isukan 5 poe ka batur. Ka dieu we. Oh bayarkeun teh kadinya 20. Apa? Dangles ka warung. Ini kan abah meureun geus. Eta dieu maka dia kan segala. Bah hayang beres tuh, hayang beres itu. Hayang beres. Matakan bikin ke 20.000 kembali ke gantian deui. Ayeuna kieu nya. Anu geus dibayar ka abah ka warung. Cokot ti warung ka abah keun. Era. Nah, Abah anu ka warung ayeuna. kumaha kakek coba sok pikiran kakek. Eta mah kumaha abah we, eta mah hegawe pokona nu penting abah mah digawe sukan tah duit tok bae eta. Da kakek mah lagi campur masalah hutang mah ieu abah mata ieu kan lagi 20.000. Nu ieu mah nutupan ka era abah we anu penting. Nutupan ka era abah. Heuh pernah abah di tanah sekali 2 kali. Sakali abah mah 2 kali. Sakali suwa. Keun bae ieu bisa abah lieur keun bae. Nu penting duit bikeun eta bikeun duit. Bikeun geus. Abah digawe isukan wayahna ka urang. Mising aya di batur ge wayahna isukan gawe ta urang nulungan abah nulungan. Kudu gawe. Heuh gawe. Dia kan era urang, kan urang boga pagawean kakek euy di batur anu wae. Daripada era mending gawe eta urang kita ditulungan heula. Heudekeun era ku batur. Bikeun. Cara ge bikeun. Awas lamun ditutupikeun ka warung sia, awas sia. Kan moal dipulangan ku aing. Dalila teuing boga hutangna. Jadi nya cak urang ge tadi urang ge bikeun jadi namahan. Moal dipulangan kudu nama 30 deui kadinya. Moal dalila teuing boga hutangna. Sia abah. Ayo balik ya. Ngaran-ngaran eta mah sok aya eta na wae pan. Ini sia ini. Ini. Nuhun nyabahnya hutangna da moal dibikeun deui. Assalamualaikum, Pak. Ih, banget pisan ayeuna. Cek urang jeung si eta mulah gagabah abah. Lamun cek urang rek kumaha abah? Heuh nyata Eta wayahna we abah sukana gawe deui we di urang pokona mah urang geus kurang kumaha ka abah nulungan. Ulah gawe di batur sukan gawe di urang we. Pan urang teh bapoe deui di batur teh kakek geus boga dengan boga. Iya mah kieu we, ieu mah beres